Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tina bonsai bahwa dina raraga ngadidik budak kudu kawas ngurus bonsai. Dina arti ulah kumaha budak tapi kumaha kolot. Contoh bonsai teu diantep tapi diurus, dahana kumaha nu bogana, tangkal jangkung penekna kumaha nu bogana. Insyaallah ketika bonsai kumaha nu bogana maka bonsai bakal jadi mahal. Tapi lamun kumaha tangkalna lain kumaha nu bogana maka bonsai moal terarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.